Baraya, cobi teguh, pami aplikasi naon sok. Tah, kaonjoyan dina ieu aplikasi mah nyaeta babare diakses jeung digunakeunana. Lantaran bisa dibuka dina laptop jeung dina HP, ningkatkeun motivasi diajar siswa jeung nu pasti haratis. Si aplikasi ieu teh bisa dipaenkeun secara individu atawa kelompok. Jadi fleksibel pamirsa. Penasaran teu kumaha carana? Hayu atuh urang saksini bae kumaha tutorialna. Sampurasun. Nepangkeun simkuring Muhammad Asbi Asidik di kelas 4B Pendidikan Bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia. Ieu video diajukeun pikeun nyumponan salah sahiji pancen mata kuliah teknologi digital dalam pembelajaran bahasa nu diampu ku Hari Santosa SPD MPD. Di dieu simkuring baris medar ngeunaan tutorial nggunakeun aplikasi Wordwall pikeun nyieun soal materi sisindiran. Tah, salajengna ieu aya lengkah-lengkah pikeun guru kanggo ngaakses aplikasi Wordwall. Sateacana guru kedah daftar heula akun di link atanapi scan kode QR nu parantos aya di layar ieu. Salajengna tiasa dieusian ngaran, alamat email, password, jeung lokasi. Tiasa oge daftar ngagunakeun akun urang anu atos aya ku cara klik sign in with Google. Tah, lamun atos ngadamel akun, guru tiasa ngadamel soal di aplikasi Wordwall ku cara lengkah nu kahiji nyaeta tiasa muka Google, tuluy ketik Wordwall Games, tuluy klik search. Tah, pamitos lebet kana webna, guru tiasa scroll ka handap, terus tiasa ningali oge contoh-contoh bahan pangajaran atanapi soal kanggo referensi. Lengkah kadua, di pangluhurna palebah katuhu, klik create activity. Tah, dina aplikasi Wordwall teh aya 18 template anu haratis. Guru tiasa milih template disaloyukeun sareng materi tujuanana. Tah, misalnya guru bade ngadamel pengajaran pin the match, tuluy klik. Lengkah katilu, guru tiasa ngelebetkeun judul aktivitas, luyu jeung kolomna. Tuluy ketik bae soal nu rek dilebetkeunana di palebah katuhu di kolom matching definition. Tah, di palebah kenca dina kolom keyword lebetkeun jawabanana. Tah, lengkah nu kaopat sabada patarosan sareng jawabanana atos dilebetkeun, kantun klik done atanapi selesai. Sabada eta, guru tiasa nyobian hasil anu tos dipedamel ku cara klik start atanapi mulai. Tuluy saparantos nyobian, guru tiasa klik share, terus atur kanggo kelas sabaraha sareng mata pengajaran naonna. Tuluy klik publish. Sabada muncul linkna, kantun salin tur tiasa dibagikeun ngaliwatan email, WhatsApp, sareng nu sanesna. Salian ti eta, oge aya lengkah-lengkah pikeun siswa dina ngaakses aplikasi Wordwall. Nyaeta lengkah kahiji, siswa bisa nempelkeun link anu tadi disalin di kagooglekeun. Teras lengkah nu kadua, pikeun ngawalar patalekan, pencet wae mulai. Nalika main, siswa kudu merhatikeun waktos sareng nyawa anu aya di luhur, sangkan tiasa ngatur strategi. Sabada rengse, klik papan peringkat atanapi leaderboard, tur nyeratkeun nami, tuluy di enter. Nah,
yakin bakal langsung keluar peringkat, poin, serta waktu siswa dina ngerjakeun soal. Tah mung sakitu pedaranti simkuring teh, mudah-mudahan tiasa dipikartos sareng seueur mangpaatna kanggo urang sadayana. Tong hilap oge subscribe, like, and comment nya baraya. Hatur nuhun. Sampurasun.